eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Ari Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an lahirna kurang leuwih tahun 188 Hijriah di daerah Bistam. Ari Bistam teh kaasup kana wilayah Khurasan. Ari Khurasan eta baheulana mah kaasup ka wilayah Persia. Lamun ayeuna asup ka wilayah Iran. Wafatna kurang leuwih tahun 264 Hijriah. Dina mangsa jumenengna kungsi mengembara salila 30 tahun. Salila dina mangsa pengembaraanana anjeunna diajar berbagai macam ilmu agama ka guru-guru besar, ka maha-maha guru nu aya di zaman anjeunna. Kakocapkeun jumlah guruna kurang leuwih aya 113 ulama wal aulia. Saparantosna ngantungkeun alam dunya aya 2 tarekat besar anu diturunkeun ngalangkungan jalur anjeunna. Nyaeta kadua urang muridna anu kasohor di zamanna. Kahiji tarekat Naksabandiyah nyaeta anu diturunkeun melalui muridna Syekh Abu Hasan Al-Kharaqani anu sanadna nyambung dugi ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kadua tarekat Satoriyah anu diturunkeun melalui muridna nyaeta Syekh Muhammad Al-Maghribi anu sanadna nyambung dugi ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ta ayeuna urang nyokot pelajaran tina sabagean kasauranana Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an. Di antara jamaahna Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami aya hiji tokoh agama anu terkenal di daerahna jeung loba pengikutna. Manehna geus lila osok hadir di majlisna Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an. Hiji mangsa manehna ngawanikeun diri nyaeta nanya ka Tuan Syekh Abu Yazid, "Wahai Tuan, hari ini saya telah genap 30 tahun bertirakat. Berangna puasa peutingna teu syare nyaeta dipake zikir jeung munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi naha ilmu-ilmu anu ku Tuan disampaikeun teh can pernah menyentuh kana hate saya." Ceuk kasauran Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami ka eta tokoh agama nyaeta anu jadi muridna dina mangsa harita anu geus puluhan tahun marena hadir di majelisna Syekh Abu Yazid. Ceuk anjeunna sok sanajan anjeun puasa beurang peuting nepi ka 300 tahun, anjeun mah moal bisa ngahayati kana ceramah-ceramah kaula. Eta ceuk Tuan Syekh ka eta tokoh agama anu nanya kitu dina waktu harita. Waasnya ngagebegna eta tokoh agama nalika ngadenge jawaban ti Tuan Syekh anu saperti kitu.
atuh manehna beuki panasaran. Tuluy ceuk manehna, naha kunaon make tiasa kitu pangersa. Tuluy ceuk dawuhan Tuan Syekh, sabab panon anjeun teh katutup ku diri anjeun sorangan. Tuluy ceuk eta tokoh agama, upami kitu mah atuh simkuring teh kedah kumaha supados simkuring tiasa kabuka paningalna, nyaeta tiasa ngahayati kana ilmu-ilmu kana pelajaran-pelajaran anu didugikeun ku pangersa. Ceuk Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an, lamun kukuring dibejakeun ka anjeun mangka anjeun moal daek megawena. Tuluy ceuk eta tokoh agama, simkuring nyuhungkeun diwartosan, insya Allah simkuring bakal kersa midamelna. Tuluy ceuk Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami, lamun bener anjeun daek migawena mah sok ayeuna keneh kukuring dibejaan. Yeuh kieu lamun anjeun hayang terbuka kana ilmu-ilmu anu diajarkeun ku kaula mah, kahiji cukur janggot anjeun, kaduana botakan sirah anjeun tah cukur buuk teh, tuluy buka ta eta baju nu dipake ku anjeun nepi ka tinggal kolor hungkul. Lamun geus kitu tuluy anjeun meuli kacang sabungkus. Tuluy eta kacang teh gantungkeun dina beuheung anjeun. Sanggeus ngakitu tuluy anjeun indit ka tempat anu rame. Tah di tempat anu rame teh ku anjeun kumpulkeun barudak leutik. Tuluy bejakeun ka eta barudak, hei barudak sahanu daek nyabok sirah kaula, ku kaula dibere hadiah kacang. Tuluy sanggeusna kitu anjeun balik ka lembur anjeun di mana anjeun dikenal. Tuluy pigawe deui perkara anu saperti tadi. Tah eta nu kudu digawe ku anjeun mah, lamun anjeun hayang hatena terbuka. Ngadengi jawaban saperti kitu, mangka eta tokoh agama teh spontan ngucapkeun Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuluy eta ucapan teh ditimpas ke Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Ceuk Tuan Syekh, lamun jamaah anu kafir ngucapkeun eta kalimatnya, eta kalimat la ilaha illallah, mangka eta jamaah anu kafir teh bakal jadi muslim. Tapi nalika eta kalimat diucapkeun ku anjeun bieu, mangka anjeun teh kalahkah jadi musyrik. Ngadenge kitu eta tokoh agama teh kacida kagetna. Tuluy ceuk eta tokoh agama, naha make tiasa kitu pangersa. Sabab anjeun ngarasa terlalu mulia pikeun migawe kana naon anu kukuring dibejakeun ka anjeun bieu. Tuluy anjeun ngucapkeun la ilaha illallah. Jadi anjeun ngucapkeun la ilaha illallah teh kahiji nyaeta dina kaayaan ngarasa mulia, kaduana nyaeta pikeun nunjukkeun yen anjeun teh jalma anu penting, jalma anu terhormat. Sehingga anjeun teu ngarasa pantes migawe kana pagawean anu kukuring dicaritakeun tadi. Lamun kitu kan berarti anjeun ngucapkeun la ilaha illallah teh dina raraga ngamulyakeun diri anjeun sorangan, lain dina raraga ngamulyakeun Gusti Allah. Tah palbah dinya musyrikna teh. Lamun hayang apal mah
Akhirna eta tokoh agama teh mengakui yen dirina teh teu sanggup lamun kudu migawe perkara anu dibejakeun ku Tuan Syekh tadi. Tuluy manehna menta cara anu sejen. Ceuk Tuan Syekh, nya cek aing oge anjeun mah moal daek migawena. Eueuh deui cara nu sejen keur anjeun. Eta lah hiji-hijina cara lamun bener anjeun hayang kabuka hate. Da eta salah sahijina tina wejangan Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an ka muridna anu geus jadi tokoh agama. Tuluy di tempat sejen Tuan Syekh Abu Yazid ditaros ke muridna anu sejena, "Wahai Tuan Guru, kami osok nguping seueur jalmi anu nyarios yen jalan menuju ka Gusti Allah teh pinuh ku halangan, pinuh ku rintangan. Nya kumaha anu salaresna eta jalan ka Gusti Allah?" Ceuk Tuan Syekh ka eta murid, ari jalan menuju ka Gusti Allah teh deukeut kasep. Karasa jauh soteh nyaeta kerjama anu masih keneh mamawa kana beban dirina. Hidup moal bakal nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salila hidup masih keneh katalian ku rasa aing. Loba jalma anu menyangka yen maranehna bisa nepi ka Gusti Allah teh nyaeta ku ngalobakeun amal-amal ibadah saperti ngalobakeun salat, ngalobakeun puasa, ngalobakeun zikir, ngalobakeun munajat jeung sajabana. Memang bener kasep eta ngalobakeun amal-amal ibadah teh mangrupakeun jalan ngan uningakeun ku hidup salila hidup masih menganggap diri hidup sebagai pemilik tina eta lobana amal ibadah, mangka hidup teh can nepi. Sabab ari jalan ka Gusti Allah teh eta lain jalan anu ditempuh ku kaangkuhan, tapi jalan anu ditempuh ku ngalesotkeun sagala rasa kapemilikan. Di jalan ka Gusti Allah mah hidup teh omat kudu ninggalkeun kana karep-karep nafsu, kudu ninggalkeun kana rasa bangga diri, kudu miceun kana hayang dikenal, hayang dipuji, hayang dihormati, hayang dimulyakeun jeung sajabana. Intina mah hidup teh kudu bisa meresihkeun hate hidup tina sagala sesuatu salianti Gusti Allah. Talamun hidup geus bisa kitu, mangka bakal nyata dina diri hidup yen teu aya jarak antara hidup jeung Gusti Allah. Tapi lamun hidup ngalobakeun amal-amal ibadah sabab hayang sorga, sabab hayang sakti, sabab hayang beunghar, sabab hayang mulia, sabab hayang naik darajat, sabab hayang tenar jeung sajabana, mangka eta sadayana teh masih keneh tentang diri hidup sorangan, lain tentang Gusti Allah. Artinya kamu hidup, kamu ibadah, itu semua tentang Allah, bukan tentang dirimu sendiri. Itulah hidup dan itulah ibadah anu sajati. Oleh karena itu lamun hidup hayang nepi ka Gusti Allah, paehan rasa aing nu aya dina jero diri hidup.
sabab ari halangan jeung rintangan anu terbesar di jalan menuju ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh lain setan lain dunya kasep, tapi diri anjeun sorangan, ego anjeun sorangan, keakuan anjeun sorangan, rasa aing jeung hawa nafsu nu aya di jero hidup sorangan. Daeta wajangan Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an ka muridna anu nanyakeun perihal jalan menuju ka Gusti Allah. Tuh di suatu hari yang lain Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an jalan-jalan ke pasar Bistam. Di pasar anjeunna ditanya ku dagang, "Wahai Tuan Syekh, kami sering melihat Tuan menyendiri untuk beribadah. Teu sapertos galibna jami anu sibuk milari harta banda. Bukankah manusia itu butuh dunya?" Cek eta pedagang ka Tuan Syekh. Tuluy cek kasaulan Tuan Syekh ka eta pedagang, "Benar, manusia teh butuh dunya. Tapi kahade ulah sampe eta dunya teh ngabelenggu kana hate anjeun. Ari dunya teh eta lir ibarat cai laut, jeung ari hate eta lir ibarat parahu. Lamun cai laut aya di handapeun parahu, mangka eta parahu teh bakal berlayar kalawan salamet. Tapi lamun eta cai asup ka jero parahu, mangka eta parahu teh bakal titeuleum." Leres? Nya kitu deui hate manusia. Lamun dunya aya dina leungeunna eta manusia, mangka eta manusia teh bakal salamet. Tapi lamun eta dunya asup ka jero hatena, mangka eta manusia teh bakal cilaka, bakal binasa. Wahai dulur-dulur kaula, kaula teh teu ngewa kana dunya. Ngan kaula mah sieun eta dunya teh asup ka jero hate kaula, jeung ngajadikeun kaula poho ka pangeran kaula. Sabab saha mah anu hatena pinuku cinta ka dunya, mangka eta jalma teh bakal lolong tina cinta ka Gusti Allah. Jeung ari saestuna dunya teh eta lir ibarat kalangkang. Lamun diudag ku anjeun, tangtuna ge bakal kabur, bakal lumpat ngajauhan anjeun. Tapi lamun anjeun nu kangen, tuluy anjeun lempang menuju sumber cahaya nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala, mangka eta dunya teh bakal nuturkeun di tukangan anjeun tanpa anjeun penta. Ngadenge jawaban teh Tuan Syekh anu saperti kitu, mangka eta tukang dagang teh ngaheneng, ngaraga meneng, duka kahartieun duka henteu. Dibere jawaban kadon cicing, duka cicing ngarti, duka cicing bingung, duka teuing eta mah heueuh. Tuluy peutingna aya muridna anu naros ka tuan guru, "Wahai tuan guru, kumaha carana supaya abdi sadaya salamet tina tipu daya dunya?" Ceuk kasauran Tuan Syekh, "Ari ubar tina cinta dunya teh nyaeta anjeun sing emut ka poe akhirat.
sing emut kana maut. Saha nu emut kana maut mangka dunya bakal katingali leutik dina pandangan eta jalma. Saha jalma anu emut kana perjumpaan jeung Gusti Allah mangka sagala perkara dunya anu fana bakal karasa hina ku eta jalma. Jeung saha jalma anu hatena dipinuhan ku karinduan ka Gusti Allah mangka dunya bakal jadi pelayan eta jalma. Taeta sabagean tina wejangan-wejanganana Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an. Jadi dina perjalanan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nemutkeun wejangan-wejangan anu tadi nyaeta aya sababaraha hal anu kudu dilakukeun ku urang lamun urang hayang nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kahiji runtuhkeun ego. Sabagian tina ego teh rupana nyaeta saperti ngarasa mulia, ngarasa terhormat, ngarasa pinter, ngarasa benar, ngarasa luhur, ngarasa alus jeung sajabana. Contona deui ego teh rupana dina dahareun hayangna hayang dahar nu ngeunah-ngeunah nu mewah-mewah. Lamun dina pakaian hayang make nu mahal-mahal. Amun dina pagawean hayangna migawe anu bonapit-bonapit jeung saterusna. Ari cara ngaruntuhkeun ego nyaeta lakukeun naon anu bertentangan jeung ego. Contoh misalna lamun ego ente embung dahar di warteg, mangka daharlah ente di warteg. Lamun ego ente embung make baju murah, pakailah baju anu murah. Lamun ego ente mung jadi tukang ojek, jadilah tukang ojek. Jeung saterusna. Hartina ulah ngarasa gengsi, ulah ngarasa era ku perkara-perkara anu ku kalobaan jalma dianggap hina, dianggap rendah, dianggap leutik. Bebaskeun diri ente tina rasa gengsi, tina rasa ego. Kaduana paehan rasa aing nu aya dina sajeroeun diri ente. Saperti rasa aing anu migawe amal ibadah, rasa aing anu nulungan batur, rasa aing anu ngurus anak pamajikan jeung sajabana. Hartina bebaskeun diri ente tina rasa memiliki atas amal-amal soleh anu geus dipigawe ku ente dina kahirupan sapopoe. Nu katiluna kaluarkeun tina hate ente cinta dunya. Piceun sing jauh taetep cinta dunya nu aya dina hate ente teh. Tuluy tundun perkara-perkara duniawi dina tempatna masing-masing. Lamun boga duit tundun dina dompet, lamun boga mobil tundun di garasi, lamun boga pamajikan tundun di imah jeung saterusna. Artina eta perkara-perkara dunya teh ulah diasup-asupkeun kana jero hate kasep. Sabab qalbu mukmin baitullah, ari hate teh baitullah hartina ulah aya dina hate ente salian ti Gusti Allah gitu.